Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukrillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bismillahirrahmanirrahim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أعدت للمتقين أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وعدت للمتقين أعدت للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ربنا هب لنا من أزواجنا آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم سخر جميع مخلوقاتك كما سخر البحر سيدنا موسى عليه السلام walayili kulubahum kamala yang telah hadir dari Sayyidina Dawud alaihi salam wajal mabati Siti Zulaikha Yusuf alaihi salam fa innam la yantiqu illa bi idzikal muslim qabla tiqaqul dawdu salikum haitsu ma syutasana ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna suraqallahu azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur
Mari hayu urang sami-sami ronjatkeun kehadirat Raya Rabbi Azza wa Jalla yani ka Allah Subhanahu wa taala. Nutos maparin ke urang sadaya tidak berbagai macam kenikmatan anu tangtos mulai hiji manusia di alam dunia anu bakal mampu anu tiasa mampu ngetang kenikmatan Allah hiji-hijina. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sepinter sebesar derajat otak manusia, kemampuan manusia tidak akan pernah mampu menghitung kenikmatan Allah hiji-hijina. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah tercurah ke junjungan urang sadaya yakni ka Kangjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut para keluargana, para sahabatna, oge mudah-mudahan termasuk urang sadaya umatna dugi ka yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Lurah, sapara kanca, Bapak RW, Bapak RT, para asatid, al-mukarram, para kiai, para sepuh, bini sepuh, bapak-bapak, wabil khusus Saibul Walimah, Sep Hedi, jeung Neng Itoh, sakaluargi, lanceuk teteh kesapiah, udepi hormat. Mudah-mudahan urang sadaya ungi ieu kenging rahmat ya Allah, amin. Kenging magfirah ya Allah, amin. Kenging hidayah ya Allah, amin. Kenging taufik ya Allah, amin. Serta kenging kabagyaan anu teu aya kios, teu aya warungna, teu aya pesereunana, kebahagiaan mangrupa bagja hate, bagja pikiran, jeung bagja kaayaan-kaayaan anu sanesna angin ayana di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sanajan hirup di kampung, hirup di desa, hirup di pojok, berhirup kaboga. Ari bagja mah butuh meureun kabehan ge. Mares. Mares. Jeung eta bagja teu milihan lembur. Bagja teu milihan urang mana henteu. Henteu Ustaz. Nu bagja mah pasti urang kota bae. Sok urang kota mah dongna hirupna geunah. Gararaga. Boro-boro nimbang ya Pak. Surga be surga. Teu jaminan kana ustad eta. Kana kiai teu jaminan. Lamun urang asuka-suka kudu jadi ustad bae, atuh meureun saeutikan amat teh pangesibur surganya. Apor? Cocok? Geus insyaallah sanan hirup di mana bae. Bagja bisa didapat, bagja bisa dimiliki, bagja bisa diraih. Usaha jeung ku urang mana bae. Teu kudu ku kumis gede, henteu. Teu kudu ku pakaya loba, henteu. Eta bae keur hiji contoh si A mau haji atau ngalaksanakeun ucapan mukalimah anu genep kalimahnya. Eta tuh bisa diukur ku pakaya tuh bisa. Aya nu boga pakayana saumur-umur teu mau haji. Aya nu teu boga pakayana tapi bisa mau haji. Aya pakaiannya boga pakaiannya bisa mau haji. Berarti itu ukuran eta pakaian teh. Sanajan eta ongkos, maka eta kudu make ongkos bareng mahal. Tapi ku sabab ku Allah manis tato'a ilahi sabila dimampukeun ku Allah. Sanajan teu boga pakaian bisa mampu bae.
artinya bisa kasorang baik lamun Allah ngeresakeun. Alhamdulillah eta haji sabda boga pakaian naon sih 90 bae nu ngaji mamang mah dipeulan we boga naon teh haji sabda boga sawah dong di dieu pamajikan gitu boga budaya kan ngadudas ku basa kitu kebelna teu payu kan anta pokona kawin aki-aki beke mumpung bisa geras keneh barangna engke mangulapes eta ge saya diajah aja saking musim corona mah pamajikan kitu boga waktu rumah lockdown mending bae sih marende pamajikan lockdown nya loba nu nanya di Paneglang ya ka Ustaz cenah jadi cenah ari lockdown naon dikerem cukup tapi itu di Paraban tongkon ngaran artinya jelema dikerem teu pernah ka mana nya teu bisa pakaiannya teu bisa bangsiar tapi di Paraban teu atuh kumaha maroda ge akur tah hampura ya geus eta contoh haji sabda munga haji lain ku pakaian lainnya tah duka ku akalna duka kumaha nu jelas manis tatoa ilahi sabila dikeresakeun ku Allah dimampukeun anakku ku Allah lain ku pakaiana akur geus urang penting ieu timbulkeun keyakinan pertama hayu sami-sami timbulkeun keyakinan yen Allah kawasa kumaha ge sanajan kiwari keur genjreng sanajan jadunja keur diturunkeun wabah ku Allah diturunkeun penyakit ku Allah akibat ulah manusia akibat kelakuan manusia lain kelakuan embe lain kelakuan manusia anu jina manusia leres tak anu korupsi anu maling anu nipu nu ngabohongan rakyat embe tak kebo ayeuna maksiat teh kebo apa embe nek di tengah jalan los memang pelakian urusan terus barang dahar masih mendingan si hewan terus terang baik eta hewan embe teu beugieun kana kadaharan kotok eta akur tah kebo teu beugieun kana kadaharan ucing akur tah hah anca-anca urang ya coba sebagai arti eta hayam sanajan hayam jiga jorok kitu main pancong bae karena kebegi embe karena kebegi kebo karena kebegi monyet teu beugieun akur tah hayam monyet kebegieuna karena kadaharan manehna bae eta mo monyet disiplin perang dahar kebegieuna bae tapi monyet ceulian urang mana bapak berita kan asal laki ya geger di Cina di negara Cina kurang Cina mah segala di dahar sok mayoritas penduduknya jelema kafir aya orang sama aya nu saeutik tapi na segala di dahar kalabang orai bedul cetek bengek dipajuh dipajuh di dahar deui jorok itu pajuh marah kan badong akhirna nimbulkeun penyakit nimbulkeun virus eta berita pertama barang kabeh dinakeun deui geus kitu geus geger teh langsung para bulan makin parah gegerna kieu urang Cina nek nuklir nek dietakeun ka ditu ka negara Arab tuh ka negara suci keburu petus
akhirnya muk panehanana berita kedua eta geger eta geger jeung teu marahan urang cina digegerkeun kitu teh duka bener duka kumaha geus kitu timbulkan pertanyaan teu jelema di mana-mana ari virus corona kumaha kitu nakalna sakumaha jahatna sakumaha henteu ari corona mah cenah di mana euteup ka jalma anu hirup eunteupna kanu keur cager tapi kan geus rada kolot cenah oh milihan Pak milihan kalau geus aya penyakitan tadi apa tadina contohna boga penyakit pengek penyakit pilek batuk pilek mungkin datang cocok cenah teu bisa ngambek kayak atuh batuk pilek sok bisa ambeun sarua bae terus lamun eta nu dieunteup panana paeh hirup paeh Pak cenah percis diga mangandeuk kenapa jadi virus corona mah euteup di jalma geus kitu dieunteup panana paeh anu hirup paeh berita pertama kamari genep jalma tetangga runtun dalam 1 minggu bayangkeun bae coba teripu kami tahlil aya ripuan tahlil bener cangkiran make berkat eta make berkat tertipu atau terus dohor ayat atau asal ayatnya tahlil terus maghrib ayat atau isya ayat untungnya tuh subuh mutaya nyambung akhirnya masih kena itu sampai keluar berangkatnya kan diizin heula biar tinggal ke tahlil tetangga masih tiru deui tahlil kene eta cara ngukurkeun kitu lah pan kangras urangnya hah kula usul ceritana badai kana budak ulah kitu-kitu teuing cik eta mah mayat serahkeun ka keluarga kunaon kitu bisa naik patah mun cenah apa bisi naonna nular cenah pan cenah geus pun pae mah hirup pae mun nya virus teh hirup pae atuh duka pacan urusan dua di luhur cenah mantak naon sih diserahkeun ka panika keluargana sila dipulosar ku keluargana bae da keluargana ge mau protes mau protes ke orang Kabupaten Paneglang jeung beragama KBG di mana geus bae semua kudu protes moal teu moal hirup deui moal tinggal ngadoakeun akur sampai ngomong gitu gua tak moal urang Paneglang protes ku sabab anakna atau mamangna atau uwana bibina maot moal urang Paneglang moal urang Cikaung moal dalam kabupaten Sabanten di Banten moal duka di negara Batu mereka sidang segala macam gara-gara paek moal orang ke Banten moal saboga iman kullu nafsin dha'iqatul mau ujang ngupe naik kolot teu budak bakal paek akur wali kulli ummatin ajal wa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun walikulli ajal sakabeh jalma bakal kena, bakal papangi, bakal ketemu, bakal dikatibaan boroning jalmi satu hewan bakal kena kuat tatangkalan, pepohonan, pepelakan bakal kena kuat sedangkan paidaja maka apabila ajal tiba atau ditibakeun ku Allah ka eta jalma atau ka eta hewan, eta tangkal la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun teu bisa dipundurkeun teu bisa dipajukeun sadetik pun gitu cek Allah saha jelmana
nupang loba duitna tah, nupang gede jabatan anak tah, nupang tuturak di kadekna tah, nupang pinterna tah, di mana ku aing ditebaan ajal, aing geus mutus Israel, aing geus marintah ka Israel, geus mutus ka Israel si anu cabut urusan. Neker diung tangtung tah, reker diuk tah, reker nyetir tah, keur di luar pemajikan tah, keur ngising tah, keur kieu tah, keur ruku tah, keur sujud tah, keur ngaji, keur ngarokok, keur dahar tah, di mana ajal ditibakeun ku Allah, jaa. Eta ieu teh ngaraji urang dituna tuh. Naon eta jaa dinya? Coba. Allah nibakeun lain teu bisa diusul, teu bisa. Eta 100% hakullah. Ditibakeun ku Allah. Teu masih keur diu, teu masih keur lintuh, teu masih keur guru, teu masih keur hajat, teu masih keur ramean. Lamun bisa tibaan ajal, sanajan gering 50 tahun. Lamun teu can tibaan ajal maot mal. Maot mal. Ima virus kota mau aya di luar mah di pohon mau aya. Memang virus di mana ge aya. Ini ima virus kota ima. Akur. Insyaallah Cikaung mau aya Cikaung mah. Palingin urang Cikaung digaweana di Jakarta di ditu tuh. Ketepaan di Jakarta na, bawa ka lembur ka dieu, nepakan ku sejen. Paling kitu tah. Di dia mah semua ayah, di dia mah ayah. Sampai dengan virus kota. Akur tak? Para sepuh, para warga sadaya. Ini awal pembicaraan. Wengi ieu urang kenging anugerah, kenging kenikmatan anu luar biasa. Khususnya Saiful Hajat, Seperhedi jeung Neng Ito, jeung budak sunatna. Tadi tabu 10 cenah itu sepitannya laras. Dibere ngariung teu? Gerak. Tabu 10 sepitan, salamat. Hiji tah urang doakeun. Budak sunata mudah-mudahan enggal sehat, amin. Ibu bapana mudah-mudahan pasien tetap jembar ku Allah. Hajatna isukan di pasien kejembaran ku Allah. Hajatna lancar, amin. Hajatna lancar, amin. Mahmur, amin. Berkah, amin. Salamat, amin. Laras dah. Segitu bela hajatna. Hajatna ku dibara sakitu bae Gusti Allah, atuh Gusti luar biasa. Hajatna lancar. Perlu teu lancar? Perlu. Lamun hajat teu lancar? Nu kadua hajatna mahmur. Perlu mahmur teu? Lamun murad mare? Kekurangan. Beralih lagi. Palawarin lagi daripada kopi-kopi acan, daripada rokok-rokok acan palawarin lagi gunung aja. Kemana itu palawarin? Balik. Hah? Balik. Bertahan mal? Wow. Boro-boro cuman kiwari, bahkan cuman kula pamuda. Oh, bukan Rabu. Oh mau kuari mah. Kumu kiwari. Nya, aku tak. Jadi mudah-mudahan dari naon di posisian lan usaha. Allah. RT Cilurah tuh bisa mereka lancar tuh. Ih, sama jadi lurah kita kian. Kalau bisa harus mereka lancar mau bisa. Benar tak? Bisa lancar kiih terus. Oh bisa jelema di dunia. Nya. Laras tak? Bisa lancar kiih be. Aya bisa lancar kiih. Aya teh. Saha. Manganing kiih pan, aya kiih gede. Nyata? Hah? Ngarok ini akan penting sadua-duana lancar itu. Anu geus kawan buat lancar gede mau mahoreng tuh. Atau faktor U.
Akur. Hiji tah, mudah-mudahan lancar ajarna. Geus urang nu hadir di dieu supaya menang tambahan ganjaran bonus ngaranna. Doakeun urang ieu hajat. Nya. Hiji mudah-mudahan ieu hajatna Cep Bedi jeung Neng Ito dipasihan kelancaran ku Allah. Amin. Sehingga sakabe gangguan, rintangan, komo malapetaka mah dijauhkeun ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu arandangan darongkap. Amin. Di dia aya sampakna. Amin. Palawaris semangat ngalayani nama. Amin. Amin. Cara ragur. Sehingga lancar hajatna. Nu kadua makmur hajatna. Perlu tenang udah. Urang mun hajat perlu makmur kan? Ngomong kata ter. Pan di kota mah ulah perjauhan kana ku si ujangnya. Jadi itu mah pan geus jarang masak sorangan, rata-rata catering. Masak catering, pesan ngeboking ke pasar. Caritana babaturan baraya dulur pisan. Hajat tempat tadi MUI. Nyun surat onangan-onangan 1000. Geus kitu diantar ku tukang cateringna, jahang diantar ku ieu. Hayu kakak maka hayu kakak. Ayo ngantar ka kakak. Ngabohong manehna. Ngakurang 1000. Dari bejakeun mun wargi mah teu nganggo surat. Eta 1000 ge karencangan unggul. Teu bak-bakan kitu lah. Pan eta tukang catering nyieuna 2000-eun. 2000 porsieun. Mun kurang teh 2000 piringeun lah gitu. Hah? Pan kitu biasana masak masak hajat mah. Lamun surat onangan 100, nyieun 200. Lamun surat onangan 1000, nyieun 2000-eun. Jadi nyieuna 2000 persiapanana. Muka tering eta. Barang na waktuna nu datang. Eta sangkira nepi ke jam 5 da di gedungna memang jam 5 dibatas. Leuwih ti 5000. Jika nyampe 7000 mah eta. Kuatnya wing-wing ceurik tuh catering. Atuh kudu ngadak-ngadak pesen ka sampai resor ngaboking. Habis kosong pan. Atuh pan kejo pan kudu diasakeun, bener teh? Tah kudu diolah deula. Jelema kudu ngol eta. Eta geus ka. Saung geus teu aya, lauk geus teu aya. Ngawing-wing sirina ceuriknya. Mangkana jeung opat keneh. Jam 5 tutupna, Pak. Sudah penuh undangan. Ngani teh sijeulna nu hajat asal urang munjul. Eta barayana urang munjul di bejaan dong kabeh. Ku Allah didatangkeun. Gara-gara ngabohong mah ya ketemu kateringnya, tutut bak-bakan. Lain teh bebejan. Ieu pamargi mah baraya mah ku abdi ibu, ku haji teu nganggo surat tapi dibatosan. Pantuan kitu geus ngarti. Nyin 1000, 2000. Nyin surat 1000, nyin 2000. Jadi pasti bisa mawa keluarga. Surat nama hiji, nu ondangana opatan limaan jeung minatu segala macam kan? Hah, bener tak? Hah? 20 kuari lah. Nu di orang ceramah namang si ujang doang. Jeung minatu tadi nu ngaji tak, minatu tak. Ya. Pan pamaji anak kula pamajikan minatu tak. Anak kula dilupan, insul segala. Pamajikan anak mitah kula deui, ilu. Anak kula dan nyupir anak-anak deui. Sama mobil kami 5. Genep 7 jeung budak leutik tah. Incu. Pan teh asup kana surat undangan eta teh asup. Hah? Benar tak? 5 tuh genep 7 piring tah. Mangani incu menjadi gembulnya. Hah? Lamun kira-kira sampai pas nyen eta na persediaanna. Keteter moal. Bisa kawirang kieu dia. Tah eta halal kitu urang perlu diperhitungkan eta kewajiban urang manusia. Tanpa karupi kulisai pikiran segala sesuatunya. Eta urusan urang, tapi olah tanpa karupi zatilah urusan zat Allah bener-bener berkah ke Allah. Jelas? Jelas? Dan hitung heula ku urang. Ieu hirup itu
Iya musibah gitu berobat nama waspada nama kewajiban orang berobatna ngajagana waspadana kewajiban dorakar mentu eta masalah penting selamat lain urusan si hujan eta mah lain urusan RT unu bisa leres tak akur itulah tauhid namanya itulah akidah namanya Islam mau buka patokan akur hedi hajat ieu undangan palawari dibentuk disiapkan segalana hujan turun di Panaigang rek berangkat hujan berkatan salat asar di Batu Bantar di Masjid Batu Bantar hujan mereka barangkali kalau alhamdulillah Allah kalah asal hadirin rahimakumullah iya hajat salah hajatan dia kawin apa sunatan sunatan ulah nyeritakeun sunatan heula nya ieu sunatan hukumna naon yo wajib sunah apa mubah sunatan ini na Islam wajib sunah apa mubah hari mubah harus menang boleh arek makan teu kana naon dong nyandung palurah menang eta teu sunah lain ngaco bersunah do tok amat pula teu nyandung sunah maksakeun kudu kula dipurepu utak bisa menang eta mah anu butuh jeung nu bisa nuan dulu deum mah ngarek ngaran anu mah uang lewati opat geus menang eta mah hukumna ya dur darbar mah di kota muslim kudu kitu bae ali bae sujang tuang mutuskeun dia budak make dalil naon ageuna dia dalil kudu pake Quran jeung hadis eta mah hukumna menang geus teh mah modal lain dek mampu ieu nya juludeungna dua majikan anak cenah alhamdulillah mang ujang betul lebih dulu dong orang takwa paham takut sama yang tua sini kan tua tak iya sunatan wajib sunah apa mubah iya sunatan hukumna wajib kuari nama ai asalna pan ieu sunatan asalna nu pertama kali disunatan saha yo Nabi Ibrahim saha jalma nu pertama kali disunatan Nabi Ibrahim Nabiullah Ibrahim eta orang pertama anu disunatan sebelum Nabi Ibrahim kan itu bisa disunat eta berarti kan dengan caritakeun kan nu kacaritakeun disunat eta Nabiullah umur sabaraha tak Nabi Ibrahim waktu harita 80 hah 80 sabaraha 80 dong kumaha 80 lihat kok disunatan lihat umur 80 kan disunatan kula ya umurnya mutu salah 60 hiji badai 62 lamun disunatan tuh hah pacaritakeun cenah ge Nabi Ibrahim umurna geus 8 aya nyaritakeun 80 aya nyaritakeun 64 geus eta mun dipasikeun kitu mah penting mah dikira puluh ka luhur atuh jelema dikira puluh ka luhur masa kolot betul tak? Ti miti lahir sampai ke umur 60 eta masa produktif. Anak-anak, pemuda, dewasa. 60 mah masa tua. Sampai 70. Itu umur 70 lurah eta masa aki-aki. Nyata. Najan aing jali umur 70 ka luhur, hiji dua jarang.
Sampai teman sana masa aki-aki masa ini. Nyata? Hah? Umur 64 disunatan. Mangkani nyuratan anak eta cenah ge. Dia bawa macam aya peso can aya. Nah, goreng makanan lancer. Boro-boro zaman Nabi Muhammad. Makanan coba yo. Pak. Make kampak. Nyuratan Nabi Ibrahim make kampak. Kapakna menang nyieun tina besi apa tina batu? Kapakna menang nyieun tina batu cak aya besi zaman kita mah. Ayeuna kurang bayangkeun. Kampak nyieun tina batu dipake nyuratan Nabiullah Ibrahim. Geus kitu si kontol ikon, sini. Barang Nabi Ibrahim teh bisa nekelkeun kana batu, kana batu gede. Diaparkeun gitu. Ditek-tek pakai dalam pakai kampak. Jadi geser-geser bisa nyerieun nya gitu. Jadi tanah yang cenah ge, kayak tuh banyak kieu teu naon. Jadi dikadek gitu. Truk sekali bu. Truk. Nunggu sampai teman Nabi ieu kudu disesel-sesel cerak kiwari bagus sorangan. Eta men penting melaksanakeun perintah aing cek Allah. Anu nikah teh, anu nikah teh. Urusan kalau itu main baca Allah. Dong Nabi sa Ismail. Nabi anak anu dipuji teh sa Ismail. Nabi Ismail. Kudu seperti kumaha ngurcitna, ke kumaha aja eta mah diatur ku Allah teh lain ku manusia. Eta kitu dikadek truk gitu. Nya bagus pokona mah. Malah kok Nabi urang begitu lahir geus menang nyuratan. Aneh kan? Percaya tak? Ya. Nabi urang Nabi Muhammad begitu lahir geus menang nyuratan. Ke waktu lahir teh getihan tanya. Beda yang si Ujang mungkin lahir getina ya indung si Ujang. Beuh, ngantu menang sanyiru doang. Jadi mah kuari ngelahirkeun getina geus sabrek-abrek. Nabiullah mah satetes pun tidak ada. Lagi berogojol, lagi nyahar ke barat bae. Aneh pan? Kumaha umat Islam kudu percaya, kudu yakin, untuk kupur lamun teu. Geus hukumna ku sabab ari asalna mah memang sunnah. Asalna mah eta sunatan ieu. Kul sadaqallah Kul sadaqallahu millata Ibrahim hanifa. Jadi asal nama sekedar melanjutkan milah Ibrahim, ajaran Ibrahim. Tapi geus kitu kan aya fikih. Naon namina? Fikih atau syariah hukum. Urang pan kudu salat. Leres tah? Umat Islam pan kudu salat. Lamun eta siku kuncup teu ditegteg, teu disunat. Sedangkan pan kudu ngalawudu. Teu bisa salat lamun teu boga abor tah? Karena sudu itu salah satu syarat sahna salat, maka kukuncup bisa jadi ngahalangan, bisa nyangkung cai kiih dina kukuncup. Akur? Tapa ditegteg kudu diseselkeun. Pan moal anu nyangkung tah. Hah? Leres tah? Tapi lamun aya kukuncupan terus orang kiih soknya nyangsang didinya kukuncup. Nah maka disyariatkan akhirnya hukumna jadi wajib. Lamun eta budak can sunatan pan can bisa salat. Ongkoh hari umur tama teu can baleg, pan can wajib salat teu can. Tapi sanajan can baleg di mana-mana salat dia tetap diganjar ku Allah jadi ceng-celengan budak eta.
tak untung nak budak nang can balik mah ibadahna diterima. Tapi lamun bermaksiat didorakan tuh can balik mah. Untung pan. Geus lamun anak kibe di suratan ieu kuarinya, aya di suratan. Terus kaditunan diajikeun ka tukang ngaji, ka guru ngaji. Eta jadi ceng-celengan bapakna, ceng-celengan indungna, ceng-celengan manehanana. Anakna maling. Cadorake eta tuh can budak mah. Ngan bahaya kitu bisa teu ieu. Akur? Untung budak mah can balik mah can wajib. Can kena hukum, tapi jadi ceng-celengan ketika berbuat amal soleh. Baik ceng-celeng ke budakna, oge ceng-celengan indung bapak. Untung teh. Taina Ki Hedi nyunatan anak tadi isuk ganjaran teh. Ganjaran teh. Loba ganjaranna lamun dihitung-hitungan mah hiji tina ngalaksanakeun kewajiban. Hiji tanya. Diganjar teh. Lunas teh. Nu kadua ngabersihkeun kokotor si budak. Dua tanya. Katilu yin sehat kana budak. Ganjaran teh. Kaopat yin tenang kana pikiran budak. Sampai ta budak lamun can sunatan isineun. Akur tah? Akur. Usaha budak jadi senang, maka indung bapana menang ganjar. Ganjaran. Nut saterusna seueur hikmahna. Hikmahna nu matak di suratan eta diantawisna naon yuk. Pak, Bu, naon untungna di suratan yuk. Sampai tak kiwari ya. Hebeul mah budak Cina atau kesunatan budak Cina. Kiwari mah budak Cina ge budak Cina nu agama kafir, pan aya Cina nu agama Islam aya. Nu agama Cina kafir ge eta sok disaruratan kiwari mah nurutan urang. Kula kan jelema sok nyalutannya, nyaho bae. Ih, budak Cina bari agama lagi agama naon deui? Anak disunatan. Dipelajari ku si Ujang. Ditanya-tanya. Horeng dua manehna eta. Nu diarahan manehna. Hiji sehat cenah ge sunatan mah. Teu bahaya. Nu kadua ngarah di anggona. Ngarah di anggona engke. Hah? Beda. Naonna? Budak Cina, agama boa, anakna kuari sok sarudata. Alasan macan ge, pang sehat. Sok teu nyangkrung kotoranna kuncung. Nu kadua ditanya ku kula. Pan Pak Ustad nyamun mun kula ustad nyamun. Cak Ustad. Nu kadua kan bakal dipake katanya. Buat apaan tuh? Lah iya kan beda kan. Supaya Bu. Lamun kira-kira ibu boga salah keur can disunatan daek teh Bu? Hah? Geus urang mah jadi jelema Islam untung be. Insyaallah kabehan ge ibu-ibu Islam mah boga salakina kana meunang nyunat. Yakin raos. Jajal baru bercan sunat. Ra geus sik pasunatan ieu hiji ngalaksanakeun kewajiban. Kaduana kesehatan, katiluna ngarah raos di anggona. Alhamdulillah semuanya dapat pahala dan itu akan bernilai ibadah jika niatnya karena jadi Ki Hedi ieu bakal meunang ganjaran oleh berlipat ganda itu ieu. Nya urang sadaya kitu ngeun tempat anak. Teu aya rugina dina Islam teh rugina. Sanajan beak sagala-gala ceuk paribasa. Biaya hajat kan lain leutik-leutik aja ya, urang tah. Geus urang doakeun. Jadi supaya lancar, makmur serta salam
berkah selamat. Jamaah mut itu berkah. Embung nih kan. Ya. Lancar mamur tapi teu salamet. Baik teu? Baik teu? Pan butuh ku salametnya. Leres. Jadi supaya gurih, supaya ngajina tentrem dia, cek kopi hidungna keluarkeun. Kepala wari. Akur tuh? Jadi kumaha? Para sepuh, para wargi sadaya, eta riwayat asal usulna sunat. Geus urang ngalaksanakeun suratan ieu adalah perbuatan ibadah teu sia-sia dapat pahala luar biasa. Sabaraha persen, sabaraha karungan, sabaraha cakumaha gedena wallahu alam. Tapi yang jelas suratan anak atau suratan atau apa saja suratan dia dapat pahala ti Allah Subhanahu wa taala, dapat ganjaran. Ari hajat mah teu wajib itu teu. Teu dianjurkeun ku Rasulullah. Suratan mah lamun nikahkeun eta dipiwarang ku Rasulullah di hajat-hajat kieu. Ngeun ieu teu dicare sebab dina hajat ieu loba nilai silaturahmi. Olot baheula urang sok ngomong. Hayang ngumpulkeun baraya cenah. Eta bahasa kan siga sederhana luar biasa ya. Jadi lewat hajat ieu urang bisa patepung jeung dulur, patepang jeung baraya, sering tulungan jeung tatang ibadah sanes. Ibadah. Sebab urang geus yakin lain ukur salat jeung puasa jeung zakat eta ibadah. Ieu ge malawari mantu anu hajat ibadah. Ditambah ku ngaji lah. Luar biasa ieu ge. Ngajeun pengajian deh. Sabaraha bonusna ieu. Mengilmu balighah tadi di Ciwalang. Eta urang Ciwalang pojok-pojok posisian leuweung. Luar biasa penceramah mu balighah tuh. Cewek. Di peregang teu aya eta. Menurut gitu. Di Ciwalang aya. Ciwalang. Ciwalang deh. Kade, warung Ciwalang. Baju kori tadi di mana? Kori luka 2 tadi dah. Ciawi itu. Iya. Cangkilan gawe capek. Suja mau suaranya bagus aja. Telok maju. Telok gawe capek. Namun napasna panjang bae wajar dan geus perlu ge. Tok capek, eta cekilan gawe capek. Hirup di kampung di kaum. Tapi macakurana masih gurih, masih luar biasa. Suaranya masih indah. Alhamdulillah. Berarti orang kaum betul. Lamun geus kateterna teu ngonang kurit di luar ya. Aya yang saprakeun nya. Alhamdulillah luar biasa orang kaum. Hajatna ini jadi gua di Bandung aja di barang datang untuk maghrib tadi kompak di palawarina dia. Alhamdulillah. Atuh kumaha tuh kompak mah. Jauh urang bakal hajat kursi ringan bener tah. Atur tah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah bogoh. Allah resep. Ka urang Cikaung, urang Cikaung eta kompak. Kom. Gara-gara pemilihan lurah, jadi musuh. Allah hewan. Cara aja pemilihan orang ke rumah akur bae, Allah resep. Kompak bae. Atuh geus pasti beda ieu milihna. Ki Amir nyalon. Nu jeneng nyalon di bae. Jangan ken. Eta ge geus kolot geus Haji Surya kan panenge. Nyalon tuh. Disebut. Hah? Ayo di nu anyar cenah lebaknya. 4 calonnya. Geus eta mah mangga abdi mah teu nitan. Mangga geus nama kumaha nasibna bade. Mun wayahna
ti abdi sekedar saran nyolokna karena Allah. Nyolokna karena niatan abdi nyolok si anu karena Allah. Ulah kusuma baraya. Bisa kecewa kan naon. Emang di baraya jaminan karena bener. Bener tak? Barang bocor ke baraya, nunggu baraya, itu jujur deh. Kecewa apa? Kadung kan nyolok cetai. Gue nanya mau kita cetak di baraya. Juk, minta tolong nak si lurah. Jadi tolongan itu si lurah. Jadi hati pak. Hah? Iya, apa yang jadi giring-giring kan anak-anak yang tanya panehan anak. Aku si lurah, oh tutulung tak cetak lain. Kecew, guys karena Allah. Itu lurah, ayo lurah kena. Ya, geus lamun aya kena umur, eta bupati ke hirup deui. Bener tak? Eta ge lurah di kumaha aya kena nasib. Aya janji ti Lauh Mahfuz na kena, di kumaha aya kena. Jadi deui yakin. Kumaha urus teh nasibna? Atuh kumaha ore, ja kahirupan jadi lurahnya. Hah? Leres tah? Martabat ukur lain ukur jadi lurah, kehidupan lain ukur eta, apa degen kehidupan saja. Bisi mah Allah karunyaan. Henrik dia musuh lagi lurah kana dia dua kali dorakan dia sampai jadi bog deui. Terus dia meninggal jadi ketua DKM dia. Selamat dia tuh. Hah? Usahana lancar dia. Bisi kitu tah. Kadang-kadang berupa musibah, tapi pertolongan ti Allah. Contohna kieu kula rek ke Jakarta. Nembakan bus di keduanin. Eta kula busna eta lah. Diturunkeun teh ku konektor. Dari konektor teh naik kosong-kosong cenah Pak kosong naik ku alur. Tak alur, duduk. Tak kula ka Cigadung, turun. Pak kemana? Mobil ke badet ya. Sekian menit. Kabeja yang mobil lu tadi ku bapak teh nya ku abi teh. Di baros notong kena mahoni ajur penumpangna paeh kabeh. Berarti kula diturunkeun akan konektor eta. Pertolongan Allah. Kula teh asupan rajuan. Nya. Akur. Begitulah akidah Islam. Ngeunaheun Bang. Geus lamun kieu aya kana nasib, aya kana janji Allah, jadi dia kayak rumah eta. Yang cara mau terjadi, cuma orang. Bulan nepikan, mau musafah ke mana-mana. Laju jadi permusuhan, tadinya sakit, kurang lebak teh akur. Tiba heula campurang kabeh jawara lebak jawara Cikaung itu, kalau peti kabeja. Baragajulna Cikaung itu. Eta mah kudu nakal di bawah ge bae, gimana ge bae. Mun teu pati kabeja goreng na ieu. Cikaung teh hebat ieu. Umur kula di dieu teh lain sampai 20 we. Keur budak ieu, keur pengujangan. Memehan boga mitoha sagal di dieu memehan. Mun ku tanya janji mah pangiteunya. Teu kasor. Sampai hilap kok, hilap mana mana kok. Meh bener orang dia. Apa? Lumur hebat ya, hebat cuman. Mudah-mudahan termasuk innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul ladina mika cinta mika resep yuqatiluna fi sabilihi, kompakna orang kaum da agama ka'annahum bunyanun masuk di ibarat bangunan anu kokoh rapi. Amin. Gila nyalem mah nyaugin. Mulai ketika gara-gara pemilihan ketika pecah. Naudzubillah min nyarugi nyadorak. Tapi sanajan dadak pasti naon kudu jadi luar masa urang doang kan? Hah? Bisa doaan teh? Atuh kumaha nu terjadi? Calon opat. Nu terjadi kan pilu berendah. Padahal itu mereka malahan Pak. Hah? Moal. Sudah. Alhamdulillah. Kumaha menjadi dengan saurang kan? Lamun seri. Suara sarua kumaha eta? Sulit deui calon anyar teh urang.
Gambreng. Aya aturan aya. Keur ngobrol nabe gitu. Kalau begitu mah wayahna lewat pengajian ieu pertemuan ieu urang lamun jadi supaya kita pemilihan duka tanggal 1, duka tanggal 5, duka tanggal 8, duka 20, duka di bagian kaitan di masalah situasi keayaan ayeuna nya pokokna mah di mana beres pemilihan wayahna masyarakat ulah naon ulah pagorengan ulah naik pecah belah sebrugi urang sorangan nya pecah nya dorak akur geus lewat pengawasan ieu mudah-mudahan urang ku Allah Subhanahu wa taala ya muqlibal qulub ya Allah nu ngabulak-balik hati abdi sabit qalbi ala dinik pangtetegeun hati abdi hati kami wala atuatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin ulah nepi ka abdi tetaat ka Gusti jadi jalma anu zalim sok dolim pada hakikatna lain aku ngadoliman batur tapi ngadoliman awak urang sorangan lamun urang di parasia gara-gara pemilihan pan ngaranna sering dolim sorangan ngadolim sorangan ngadolim sering doliman naudzubillahi min para dulu para wargi sadaya nu salajengna sanajan ieu keur gumbira keur hajatan atau walimahan sunatan asana telepat lamun abdi nyampaikeun wasiat di akhir pengaosan ieu pepatari jeung nu naon nu kudu gura-gura disiapkeun hirup ieu sanajan hirup kerajaan umur budak keneh teu mas semaot teu mas ini nu sepuh teu mas ini nu anom leres tadi ku pribados salah sawiosa dibacakeun ayat-ayatna pertama orang ku Allah diperintahkan supaya orang selalu bersyukur naon cenah naon untungna orang syukur ayo lamun orang syukur ka Allah untungna naon coba tambah lamun orang syukur untungna naon lamun orang syukur budak kota mah rewel gimana Abah Ustaz cenah ari urang lamun syukur ka Allah cenah naon untungna Jangan jajal tuh orang, atuh jajal bae, ngerasa sakit bae. Ayeuna ye, ieu urang lamun sanajan ieu kuari situasi terusim kieu lah, geger parugulah di kota dari Cikauman teu. Itu karena kalau mau marah orang, kalau masker asal man, kalau gimana masker segala. Sarehat tang dia. Paling bawa orang Jakarta, orang Cikauga di Jakarta, mau penyakit di Jakarta kan dia. Mudah-mudahan itu baiklah amin. Dijaga kudu. Saran situasi keur kieu malah anu terusin kamari panen kamari nu kurang segala macam. Tetap orang kudu syukur baik Allah. Sebab di balik kesulitan ini pasti ada kemudahan. Percaya teh? Iku ari dunya keur dibere musibah ku Allah. Urang mah jelema Islam kudu boga kaya kieu yen bakal di balik ieu bakal Allah bakal nurunkeun kebagusan. Sehingga aya doana turutan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajurni fi musibati. Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khairu minha. Ya Allah, hilangkanlah, jauhkan ieu musibah, angkatlah ieu musibah. Ya Allah, gentos ieu musibah ku kasayan. Tina ieu sajaroni musibah. Eta doana eta. Bila mun musibah urang eta maca eta lah. Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khairu minha. Ari musibah atuh macam-macam ditogol musibah sanes.
Pemajikan ngewer-wer bae, cerewet, musibah lain. Mitohan rekanan, tetangga maseaan, sikut nantu kana tiang. Musibah panas. Panas tak? Komo ibu udah corona, ini musibah ada. Payen anak, payen mitoha, payen tetangga, musibah panas. Di ketika orang menang musibah, orang kudu kumaha? Kudu syukur tak kudu sabar. Tinggal gitu doang Islam mengenang. Lamun datang musibah orang tinggal orang kudu saok. Lamun orang keur menang anugerah, keur menang keuntungan, keur menang kebahagiaan kudu syukur. Setelah itu syukur bakal diazab ku Allah. Wa izza'azana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Lamun orang syukur ku Allah bakal ditambah. Contohna wajah deui mah. Urang menak awi, menak cau. Eta cau lamun kurang di rapihan ke anaknya jadi bagus kan? Geus tah? Tapi lamun teu dirawat kan eta cau para akhir kan? Hah? Geus tah? Contohnya kan urang mamlak cau supaya anakna ngalobaan, buah bagus, kan meureun kudu dirawat. Dicaangan eta anak-anak mah eta paehan kudu digempur supaya ulah batin ulah ngaronyok deui atau pindah-pindahkeun. Eta contoh bersyukur. Ditarimakeun, dirawat. Maka ku Allah bakal diberi buah nu bagus. Eta mah jadi bakal bagus buahna oge bang, bagus. Tapi lamun teu dipelihara, teu syukuran, teu ditarimakeun, pan meureun diazab ku Allah. Akhirna teu bala bahkan pak. Hae eta sih. Ciplak-ciplakan urang teh. Akur, kita contoh. Tapi itu ketika ini musibah, orang kudu datang musibah, kudu kumaha urang? Kudu sabar. Cek saha eta? Cek saha? Cek Gusti. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hei jalma-jalma anu ariman, ista'inu, berpeganglah kepada sabar dan salat. Inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta selalu melindungi kajalma-jalma anu sabar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Ulah boga sangka kajalma anu gugur di jalan Allah eta maut. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Bahkan mereka itu hidup di hadapan Allah, dalam pandangan Allah, dan urangna bae nu teu ngarti. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Lamun urang ditimpah musibah ku Allah kudu 5 perkara. Sauca urang hayang teu hayang di mana Allah geus nurunkeun ujian ka urang, nurunkeun musibah ka urang.
urang teu bisa menghindar. Teu bisa ditolak. Geus pasti di mana Allah nurunkeun. Terutama anu 5 perkara. Hiji minal khauf. Nah ari mah khauf tah. Sewaktu-waktu urang sok dibere rasa sieun. Akur? Leres tah? Rasa sieun. Rasa khawatir teu dahar, khawatir teu bisa ieu teu bisa itu. Pengawatir jelema beda-beda, lamun nu boga pangkat sieun copok cak pangkatan, nu boga jabatan sieun teu boga jabatan, nu nya lurah sieun teu meunang. Kasih jelema kan macam-macam. Nya. Di sewaktu-waktu urang di depan eta di putar rasa sieun. Hau ngaranna. Kedua jui kelaparan. Katilu anak sieun amal dikurangi harta gara-gara gering bae berobat terus-terusan pula. Teu kamu batur mah. Atuh boga duit setak-setik ke dia berobat. Akur? Eta ngaranna anak sieun amal dikurangi boro-boro nambahan nu aya ge beak. Wal ampus jadi jiwa. Bisa baik, baik anak, baik itu, baik menantu, baik baraya, baik dulur, bahkan bisa jadi korban perasaan, korban pikiran. Eta ampus, nu terakhir nu kalima diuji orang ku samarot, buah-buahan, mun dagang tema boro-boro menang untung nu aja malah modal ge kapake. Tapi wabasiris sabirin cek Allah bejakeun hai Rasul umat anjeun yen berita gembira kitu keur jamal-jamal sabar. Berarti jamal sabar eta bakal menang bon nu coba eta rahasia Allah. Moal bae eta budak sakola naik ke kelas 2 ke kelas 3 terus di kelas 3 ke kelas 5 ke kelas 6 di situ SMP lamun teu kudu lewat ujian. Geus kieu ieu nyamung ieu kami disampaikan. Manawi katampi manawi manfaatkeun urang sadaya. Ieu musibah kabagi 2 dulur. Bahkan nyaritakeun kabagi 3. Kahiji musibah Allah nurunkeun musibah ka jalma-jalma anu ariman ka Allah Subhanahu wa taala dengan teguhnya. Itu adalah ujian alias cocobaan. Ji tanya, akur. Jadi urang mah jelema beriman, lamun urang bener-bener iman ka Allah, di mana urang musibah yakinkeun yen eta teh ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Atau dodoja ti Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beriman. Nu kadua Allah nurunkeun musibah ka jalma-jalma anu musyrik, munafik, fasik, jeung zalim. Jalma Islam tapi jahat. Eta teguran. Dua tanya. Nu katilu Allah nurunkeun musibah ieu ka jalma kafir. Eta azab bahkan bisa laknat. Nauzubillahi min. Ieu Allah ayeuna nurunkeun musibah sadunya. Insya Allah nu jelema beriman mah sareng musibah sakirosana ge hatena bakal tenang bae. Cepaih bakal saros-sarosan teuing bahkan urang kan urang mah kieu. Lamun urang ieu sieun kana corona, teu sieun kana nyieun coronana, ngerecek iman ari kitu kah. Ngerecek itu yakin kana neraka. Sakali deui lamun urang sieun kana virus corona, urang teu sieun kana nyiptakeun anak eta, kana nyiptakeun virus corona. Yakin kana neraka teh. Akur teh? Hah? Akur teh? Urang kana virus corona contoh. Sieun kana virus corona, nirosa. Tapi kana nyiptakeun virus corona na teu sieun. Ngerecek moal. Yakin ngerecek. Sok jelas tuh make im, teu baim. Nukat jadi kahiji ieu musibah keur bagi jalma beriman mah uji. Keur jalma kafir mah azab. Keur jalma nakal teguran, ditegur.
Justru mun musibah, urang kudu ngucapkeun kumaha? Kudu ngucapkeun kumaha? Inna. Qalu Inna. idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Sandak cenah pae. Kabeneran kesek kamemed ditogol. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pamajikan ngadengieun kasar pae ka cenah. Cuk pamajikan. Kurang umpan gitunya. Jadi macam innalillahi wa inna ilaihi raji'un lamun anu baik. Padahal sanes itu setiap orang musibah naon bae, urang kedah diucap, urang kedah ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi. Kumaha? Lamun orang musibah naon bae, maka Allah merintahkeun ka urang ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi ganjaran kaujang ganjaran. Insya Allah eta hati urang sakit tadina sakitu kaulua sakitu eta ke dibere tenang. Insya sok urang bakal diberesan sadar ku Allah. Sebelum itu sadar gara-gara ditogol paromarahan bek sepakan segala. Terus tah buka mana-mana. Tapi dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un maka hati akan bisa terima terhadap musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasak itu Bapak Inten mun tiasa kasampikeun ku abdi manawi ieu sasieun cabeunyereun aya manfaatna sakali deui palurah nu jeneng urang doakeun supaya akhir jabatanna tetap sae husnul khotimah amin. Anu barade nyalon ku Allah moga-moga aya nasibna deui nganu jari mah hiji bae loba-loba nya jeung orang doakeun orang dukung sahabat nu kenging wayahna mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dijauhkeun tina pacekcok tina pasea tina pecah belah na masyarakat sok naon untungna rugi nu aya amin. Mudah-mudahan tetap masyarakat Lebak desa Lebak khususna kampung Cikawung anggur sopang-sopak kompak dina ibadah kompak dina ka masjidna amin. Lain belum panailang Korea dia bagus-bagus masjid kan usiana aneh pula. Tukang ngomong pernah ngomong wae dah mana yang parasain jelema kuari dua terjun musma bagus-bagus mahal-mahal tiba-tiba itu kaduan eta salakan miliar eta masih segera cipo harga salakan miliar kan nunggu siang sahabat paling waliwat tuh di saat ini jauh lemburan eta budak santri atuh keur aya bener keur eta babar kau salakan miliar can anggeus dengan orang syukuran bae ka Allah. Ieu kuari karak nepi ka dinya meureun. Zaman-zaman ka nyari masjid. Teu can zaman kana sadar geus masjid. Insyaallah mun panjang umur kurang kapanggih. Ngan ieu Ciaungin nya dengan bagusan masjid kitu can ya. Kurang rek plakan bae, kurang kali ngalawud, kali di dieu ngalawudu. Garanti. Lampuna poek. Aneh pula. Dihaja kenapa? Makanya pula yang kini. Bagi kula mah kada eta untung tadi poe kita. Atuh di pelatih di jero ruangan di poe mah poe. Cabakan mula kerana. Ieu cairan. Itu pura keluar kali itu. Karena tempat di luar di bumi. Hayang kieu teh awal. Waduh aing mah ina ieu. Bisa ada orang lapor aksir itu teh anu ngahung. Jadi gua ngacir. Begini tadi sana tadi.
Pak yo. Eta apunten sanes tenggur sanes nyuarang sakedar ngemutan. Karena berangkat tina dalil an-nadhafatu minal iman, kebersihan eta setengahna tina iman. Gede setengah an-nadhafatu minal iman, kebersihan eta setengah tina. Jadi lamun ulah Cikaung boga tempat ngalawudu, tempat ngising di masjid bersih rapi, insya Allah di akhirat di surga ge bakal diberi tempat atuh istimewa. Amin. Amin. Masjid lebih bagus kan dinilai ke Allah, tapi rapih dan bersihna ke Allah Subhanahu wa taala. Akur kumaha sangat eta masjid rapih bersih jeung selalu pinuh nu bersihna kudu salat. Amin. Pengajian jalan. Pengajian bapak-bapak jalan. Ibu-ibu punten. Lembur moal bisa akur lamun teh pengajian. Geus sahabat keur jadi lurah deui wayang teh cepet dieun nu hareup ieu. Gampang abangunna naon lurah? Sahabat nu bakal jadi lurah ya. Saran ti abdi, nu dibangun agama na heula, pendidikan na heula. Insyaallah bakal maju naon ge tah. Ekonomi na maju, lembur apa maju, segala macam maju be, asal agama na heula majukeun. Cek sae tah, cek si hujan lain. Hujan hukumnya beda. Walau ahlul qura wattaqau amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Seandainya, sekiranya, lamun tamah, jikalau andai kata penduduk pengesi lembur kurang mana? Kurang Cikaung salembur kabeh pada ariman jeung pada takwa, pada taat ke Allah kabehan. Kalau aya nu maksiat rajinnya dina kabehan tar aya nu tinggalin salat apik ngajakatna taranialkeun puasana akur di tetangga hade jeung baraya nyambung silaturahmina lapatahna Allah bakal ngabuka barokati minas sama keberkahan di langit wal ard jeung ti bumi eta janji Allah lain cek si ujang lain. Jadi sahabat udah lurah wayahna ye guru-guru nyampaikan bangun agama na heula. Gampang nanaon dengan majunya agama, insya Allah ieu kampung Cikaung khususnya bakal maju, bakal beda jeung saja. Allah janji bakal mereka berkahan. Percaya? Percaya tuh? Hah? Allah bakal menurunkan keberkahan di langit di bumi lamun ieu penduduk Cikaung kabeh pada ariman pada takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Cek bahasa orang nama pada bararager taat diukur ku akal. Atuh nu maksiat teu aya, nu bangor maling teu aya. Jeung tetangga pada akur, sering bantuna, jeung sahabat jabana, sering tulunganana. Aya pemuda nu teu usaha, ditanya ku si teteh, "Sep ka dieu, namana yang utang antum dia lembur saya sampai katingali gua terus ku teteh kena ayam ku ceu ieu, aya meureun kana sami mingguannya." Nuhun cenah teh, kunaon atuh nganggur? Teu gawe. Guru juga nganggur cenah itu, padahal di lockdown euy. Atuh ieu can teteh atuh cek teteh bantuan narik barang teteh. Jadi nu nganggur teh aya. Karena sadaya sering bantu. Amin. Amin. Hebatna lembur Cikaung namun kira-kira bisa begitu tuh. Mudah-mudahan dicontoh sadunya. Hah? Minimal sekabupaten mana yang kampung Cikaung, kampungnya berkah.
Karena diberkahi oleh Allah di langit, diberkahi oleh Allah di bumi. Tanina berhasil, ucekil berkah. Amin. Hei janji Allah. Lamun lurah ngabangun desa, bakir berangkat tina agama, sing percaya, sing yakin bakal desa ini bakal diberi keberkahan ke Allah Subhanahu wa taala. Akur teh. Akur teh. Geus waeana bae, rek lu anu jenang terus jadi deui. Rek lu anu baru tah. Memang kieu siga eta. Aya nu ke arah sana barang lama. Aya nu hayang ganti baru. Di arah sana sari kumaha barang baru. Nya. Nya tah. Geus teu mulai dipasinikeun kitu lah. Nu penting saha bae nu bakal jadi utamakan nu dibangun agama heula jeung pendidikan anak. Insyaallah bakal maju di desa jeung bakal Allah bakal nurukeun keberkahan. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan urang nu hadir ieu ku Allah diampura dosa. Amin. Diampura dosa. Amin. Allahumma khtim lana bil iman. Ya Allah, jadikanlah kami manusia nu akhir kehidupan boga iman. Allahumma khtim lana, ya Allah, khatimkan kami di akhir kehidupan kami ieu bil Islam. Dina kaayaan Islam. Allahumma khtim lana bihus husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami penduduk yang husnul khatimah, yang hidupnya di akhir kehidupan husnul khatimah anu sae pisan menung Gusti Subhanahu wa taala. Sehingga kami dipasieun kebahagiaan salat kami hidup di dunia dan bisa kebahagiaan kami hidup di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nu hajat jeung urang nu ngabantu kula oge sebagai mamangna atuh bisa cakikeun ngabantuna isukan kaula minta ridona kasadayana ka para wargi teu tiasa nyaksian hajatna pun alo dugi katuntas tabu salapan kedah tos uwi deui margi diantos kuno bade ngalamar sebegitu mereka mengalamar bae kudu abring-abringan bae kudu seserahan bae mun mah pagaweana kitu di ditu dibalik lagi sunjang ya tukang diiringkeun ngalamar nasihat perkawinan ngadoa jadi MC Polri kemarin dibutuhkeun bae kadang-kadang pura dahar doang gitu. Eta pelbaring untung tak lain orang. Mengajaran kurang. Masa ruah kan yang boga gawe itu boga gawe. Bayar ya. Nya. Bayar. Ih dibayar di kota mah. Bayar. Menang ganjaran. Orang ini tuh lain teu make bandrol ieu. Ganjaran duit, ganjaran menang duit menang. Alhamdulillah. Rokok menang, ganjaran menang, duit menang, seuri menang segala. Dahar cebut, cebut nya. Alhamdulillah. Menawati di Cikau kita bahala itu apa itu? Kuat tak mumput dia kira lenulin dia lain. Timbul orang tolong dahar tuh timbul pati sare di Cikau buat apa lagi? Hari gitu. Dia mau tinggi kula nyari tadi Cikau wajar. Coba lah kalau pernah tapa di Cikau pernah tapa di Cikau. Untuk kula tadi memang kau itu orang Cikau. Dengan bab guru pembakalan. Terus masuk dia dina pantot lagi, untuk kurung bakal. Para sepuh, para wali sadaya, hayu orang sami-sami ngadoa ke Allah. Munajat ke Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dina situasi kumaha oge. Kahiji, nu kadua ieu nu hajat pun Allah nyata edis sareng itu urang doakeun sekali deui.
Rabbana ftah bainana wa bainal haqq wa anta khairul fatihin wa anta khairul fatihin wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakan bagi kami pikiran dan hati kami anu bersih, anu suci, anu tiasa ngelaksanakeun sakabeh peribadahan ka Gusti kalian ikhlas. Berilah kami kekuatan, ya Allah, berilah kami kesehatan, berilah kami keselamatan. Ya Allah, lancarkanlah hajat Ki Hedi jeung Nyi Itoh Masitoh. Ya Allah, mahmurkanlah hajat dan Ki Hedi jeung Nyi Itoh. Ya Allah, barokahkan hajatan Ki Hedi jeung Nyi Itoh. Ya Allah, selamatkan hajatnya Ki Hedi jeung Nyi Itoh. Ya Allah, segera sehatkanlah budak sunat anu tadi enjing disunat. Kalian ya Allah jadikanlah eta budak anu soleh, dan saya taat ka Allah jeung ka Rasulna, tiasa ngabdi ka indung bapana jeung tiasa bakti ka masyarakatna. Jadikanlah amun yang cerdas, nu pinter, nu berakhlakul karimah, sehingga nguntungkeun manfaatna kasadayana lingkungan barayana, tetanggana, jeung umat di sekitarna. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.